rek minta saran, urang kayak beli motor ka si anak muda. Nang si anak muda teh hayang mahal wae. Wah, semua aya kira-kira resep mah atuh tinggal hareupan we heula dibikeun ku si anak muda ge. Oh, harapan wae. Heeh. Atuh aya ka ditu nya. Heeh sok. Heeh. Tah ningan euy, aya motor si anak muda. Tadi teh cek si obos teh kita sangarapan wae. Ku aing sangarapan wae ah. Cih, nah si Panglima kenaon yang ngarepan motor urang nah kenaon maneh harepan motor urang eta kajedog. Urang tadi cek si Mang Asep cenah kita ngaharapan motor maneh. Nambah naon kunyuk. Kapan motor maneh tarik jual? Ku aing jadi sangarapan. Terus naon ieu ngaruhna maneh yang ngarepan motor urang? Yah, lamun ngaruh mah di duitan. Adi sangharepan mungkul mah moal ngaruh mah dibikeun ku urang ge. Kapan ya sampe meek dibeli ku batur gen? Kudu diharepan heula. Diharepan heula sok ayeuna diharepan ku maneh beumana tuh duitna dia. Heeh, boh. Ih, udah goblok kitu aya sia atuh rek make naon ieu meulina maneh?